Sampurasun, Wilujeng Patepang Deli. Ayeuna, urang bakal ngaguar hiji karya anu istimewa pisan, nyaeta lagu pop Sunda Papatong, yasana Bahdadeng. Ieu teh sanes saukur lagu biasa, tapi lebet pisan usina, ibarat puisi ngenaan perjalanan hirup urang selaku manusia. Hayu atuh, urang teleman babarengan. Tah, mangga tingali. Ieu teh ibarat peta perjalanan urang dina pedaran ieu. Endah pisannya, kumaha perjalanan Papatong ti wanci lohor, terus ka asar, nepi ka akhirna tilem, ngagambarkeun pisan fase-fase kahirupan urang. Ti mimiti urang ngora kene, jag-jag waringkas, nepi ka sepuh, jeung akhirna nya mulih ka kalanggengan. Ieu teh saneskan saukur gambar, tapi lir ibarat enteng keur urang sadaya. Penasaran pan, kumaha carana hiber Papatong nu sakedapan bisa nyaritakeun sakabeh kisah hirup manusia? Hayu urang bongkar sasarangan. Oke, di bagian kahiji ieu, urang bakal nuturkeun hiber si Papatong. Urang bedah unggal pada lisan, bait demi bait, siga muka hiji Rusiah nu endah pisan. Hayu, urang mimitian ti awal perjalananna, ti wanci panon poe keur mejana panas. Pase nu kahiji nyaeta berang maju ka lohor. Tah, ieu teh siloka keur mangsa urang ora, mangsa urang keur produktif pisan. Lirik Papatong nu koneng entep naregang, ngageterjangjangna keur ngagupayan, ngagambarkeun sumanget jeung tanaga nu ngagedur. Tapi, di sisi sejen, ieu oge jadi pepeling, yen dina mangsa ieu, urang teh keur riweuh-riweuhna ku urusan dunya, ngajalankeun pancen hirup nu geus ditangtukeun. Ayeuna urang maju ka fase salajengna, sore menggo ka asar. Di dieu, suasana carita mimiti robah. Umur geus teu ngora deui, tanaga ge geus mimiti ngurangan. Lirik hiber teluhur ngalayang ngawahan arek pamitan, ieu teh ngagambarkeun pisan yen perjalanan di dunya teh geus deket kana tungtungna. Tah di dieu aya pepeling nu penting pisan ti Bahdadeng, poma tong kajongjonan. Ulah nepi ka urang poho kana waktu, ulah nepi ka teuing ka bawa ku urusan dunya. Tah, ieu puncakna, pase tilem. Lirikna, Papatong nu koneng teu tembong deui, leungit indit teu pamit. Ngagambarkeun maut. Tapi punten tingali, ieu teh sanes akhir nu pikasieun. Justru ieu teh reureuh tina kariweuh. Tilem di dieu teh dimaknaan salaku hiji momen urang ngalepaskeun sagala rupa urusan dunya nu matak riweuh, terus pasrah sumrah ka Gusti nu Maha Kawasa. Ieu teh hiji katengtreman, tujuan akhir nu pinuh ku kadamaian saatos ngalakonan perjalanan nu panjang. Nah, saatos urang artos kana perjalanan simbolisna, urang apal caritana. Tapi, naon atuh nu ngajadikeun carita ieu sakitu endahna? Hayu ayeuna urang bedah pakakasna. Nyaeta unsur-unsur basa nu ngawangun ieu karya jadi sakitu hirupna. Sate acan urang nganalisis leuwih jero, hayu urang kenalan heula jeung sababaraha kecap kunci. Entep, nyaeta cicing di hiji tempat. Kajongjonan hartina anteng teuing nepi ka poho kana waktu. Ngawahan, nyaeta nyiapkeun diri. Tilem, hartosna leungit atawa maot. Jeung kariwe, kasibukan urusan dunia. Lamun urang ngartos kana kecap-kecap ieu, bakal leuwih karasa jerona makna ieu lagu. Jadi, upami urang simpulkeun, aya opat kunci pikeun muka jerona ieu rumpaka. Kahiji, temana nyaeta perjalanan hirup manusia nu singget. Kedua, rasa nu karasana teh aya waas, aya keung, tapi ditungtungan ku rasa tingtrim sabab pasrah. Katilu, nadana mepatahan, ngawawadian sangkan urang teu kajongjonan. Sareng kaopatna, amanat atawa pesen moralna nyaeta urang kudu pasrah kanu kawasa jeung mangpaatkeun sesa umur pikeun eling ka Gusti. Tah, pedaran ti sim kuring mah sakitu, tapi lalampahan hidup mah nembe bade dimimitian. Ayeuna giliran hidup, sim kuring gaduh ondangan istimewa, sangkan makna lagu ieu teh jadi milik hidup pribadi. Pananya agengna ayeuna, kumaha carana sangkan analisis ieu teh henteu ngan saukur jadi apal-apalan, tapi tiasa jadi pengalaman pribadi. Kumaha urang tiasa nyandak hikmah tina lalampahan Papatong ieu pikeun kahirupan urang sewang-sewangan. Ieu sanes pancen biasa, tapi mangrupikeun ondangan kreatif. Cobi pigawe opat lengkah ieu. Regepkeun deui laguna, terasra rancang atana pitulis deui maknana ku basa hidup nyalira, pidangkeun hasilna sareng kumpulkan. Tujuanana sangkan urang tiasa ngalarapkeun cara ngaregepkeun di jero sapertos kieu sanes ngan kana lagu tapi kana sadaya sora kahirupan. Sabab panginten, urang sadayana oge Papatong anu nuju hiber dina waktos anu sakedapan. Hatur nuhun.